Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana, wargi mang dina YouTube dina channel Dina Mara. Kumaha sadayana daramang pamugi bae sararehatnya wargi sadayana. Atau tami nama sehat jasmanina sareng rohani nanya wargi. Mami sehat jasmani rohani mah orang teh naos gitu karaos nanya mami barang tuang teh mah sareng naon wae oge nikmat wae gitu tah benten sareng kayan orang pami nuju naon teu damang nya wargi karaos gitu tah. Da kugituna wargi sadayana kumaha atuh danget ieu sakali di pamugi sararehatnya sehat jasmani oge sehat rohanina. Wargi anu nuju ngantos ya carios atau napi ngantos dongeng Sunda napi carita Sunda dina judul Sikulup karangan Kiliksa dina dintaninya teh bagian kaopat wargi sadayana. Atuh dina bagian anu katilu urang nuju nyarioskeun harita dina kayan samemeh magrib eta wanci. Harita si Ohim jeung si Kulup medugi ka bumina nya wargi sadayana. Tah kumaha lajeng naik carita mangga wilujeng ngadongkeun wae etang-etang landung pang beberahmana. Oge ulah hila pargi subscribe-na nya. Subscribe-na gitu tak maksud teh. Ulah hila di pencet gitu. Like and share na oge hatur nuhun. Mangga urang kawitan Sikulup bagian anu kaopat. Kira wanci meweh magrib kurunjung hari teh aya dua jalma anu datang horeng teh Sikulup jeung si Ohim teh. Ari si Ohim bari leumpang teh teu boleh ngusapan tarang anu buncung nur. Sanggis sarepi kasih si lembur pok si Ohim nyarita malah limpang nangarandeg heula. Nup euy, lamun dewek dicarekan ku inung dewek euy. Dewek arek pundungnya ka imah manehnya. Lantaran pundung ka imah batur moal aya nu ngaku euy. Sabetang tu teteh bakal aya perubahan anu ngadadak eta teh. Sajabana ti kitu euy, bisi bapa jeung inung dewek teh percayaeun tah kana non kana ieu alasan urang euy. Kitu cenah ceuk si Ohim bari deuteup ka Sikulup. Barang ngadeng gitu cakakak si Kulup seuri. Nah, mangke nyarita kitu euy Him. Sing percaya kauing, maneh mah dicarekan ku indung bapa maneh. Moal euy, tapi lamun maneh dicarekan nya, dicarekan teh mah teu naon lah pundung ka imah uing oge. Ngantang tu bakal jibeuh euy. Dicarekan hiji yang jibeh meureunna. Tah dicarekan hiji, dicarekan kabeh. Lamun maneh dicarekan tah tangtu uing oge bakal dicarekan di euy. Tah kulantaran kitu uing oge pasti bakal punung. Lamun urang duaan punung nya gitu. Are ka mana urang ini? Cik hayang nyaho boga paranti punung teu maneh. Gitu ceuk si Kulup bari marik neuteuk. Oh kumaha atuh nya euy. Lantaran lamun urang dicarekan teh tangtu ieu teh bakal susah punung euy. Aduh, tapi kumangke teh lah, kumangke lah. Lamun perlu mah matak naon urang pundung ka Mang Ucin lah. Bebeja we ngajag gitu dah moal dicuriga ku Mang Ucin oge euy. Lantaran Mang Ucin teh boga taeun apa. Pakan mah beres lah. Setuju maneh Lup? Gitu cenah ceuk si Ohim marita semu bunga. Wah, era atuh euy ka Mang Ucin mah. Mangkaning apan pimetohaeun uing eta teh Him. Tah ulah diheureyan euy ah. Eta mah lamun wani ngaganggu nyaho sorangan maneh. Kumari maneh anu matak urang kadinya ge apaan nya? Bikin ngalindeukan sakalian euy.
ulah ngajauhan ulah dijauhan atuh ari boga pikiran kikin dewan mah. Malah lamun boga duit mah meuli rokok teh 2 bungkus tah. Jeung urang sabungkusnya tah jeung Mang Ucin sabungkus. Apaan beres sebenarnya ari kitu mah. Lu cek si Ohim marita bari seri koneng lantaran di jero hati nama ambek ka si Kulup teh. Sagala rupa teh sok hayang menang sorangan. Tapi si Ohim marita teu wanian ka si Kulup mah jadi kapaksa nurut. Bener uing ge satuju lah. Geuneh ngomong nama kumaha we lah. Pokona mah urang boga tempat punung we lah. Da ari kudu sare di garduh nama ke heula anan euy. Sakitu ayeuna mah lamun maneh dicarekan buru-buru we ka imah uing engke urang punung babarengan. Satuju lah satuju. Tapi mudah-mudahan lah indung dewek kitu tah teu nyarekan euy. Lantaran geus dimodalan ku tarang anu buncunur ye. Coba di tombokan ku endong anu bapa dewek teh tah. Nganamun teu hasil kapaksa dewek arek ngenta bagian ka maneh lup euy. Cuk si Ohim rada ngalengis. Rek ngenta bagian naon maneh teh? Apaan uing ge teu kabagian naon euy? Useup eueuh korang beak. Lauk mah geus puguh teu buntut-buntutna acan. Ari maneh rek ngenta bagian naon? Nya kabagian maneh kabagian maneh mah lup nyata kabagian nyok dewek. Tak lontaran kitu dewek ge hayang nonjok tarang maneh euy. Malah sarua hayang nepikeun ka buncunur biru sagede nog soang. Cuk si Ohim marita bari ngusapan tarangna panonna neuteup kana tarang si Kulup. Hayang kabagian nonjok maneh teh. Gatuh ari panasaran mah tapi syaratna euy. Sanggup nyumponan syaratna maneh? Naon syaratna teh lup euy? Cik bejakeun lah sekalian. Teu pira syaratna mah euy Him. Asal daek diparilitkeun ceuli we lah ku uing. Ditambah ku nyiwit irung saeutik. Teu kudu loba asal nepi ka dawole lah. Sok kadiekeun tah ceuli teh tah. Engke kakara tarang uing tonjok. Aduh. Berat atuh euy. Berat eta mah euy eta lup. Geus geuneh dewek teu kabagian nonjok ge. Lantaran cuma atuh ari kudu ditukeran ku ceuli mah sarua we jeung bohong. Anggap lunas lah ayeuna mah. Cuk si Ohim bari gede kitu mah ngajuk juga imahna. Ari si Kulup parita wargi teu direret deui. Ngalukur nyerenge si Kulup teh leos manehna ge bari ka imahna. Bari mawa hate anu sugemah. Lantaran geus boga sobat anu nurut kana sagala rupana. Jadi boro-boro dipentaan tanaga. Dalah tarang ge dibikeun. Lumayan si Kulup menang nonjok sakali tapi sugema dan nepi ka ngarumpuyuk geuning. Tekung senila harita srog si Ohim anjo ka imahna. Datang-datang blus ka jero imah. Terus lulat reret nempuan indung bapana. Ditepas eueuh di dapur suwung atuh leos ka tengah imah. Barang srog kareret ku Mang Omeng. Kalayan teu loba catur jeung Mang Omeng nangtung gidig nyampeurkeun anakna anu kakarengelol. Gep ceuli si Ohim teh dicakal satarikna. Terus diparilitkeun bari digusur harita ka tengah imah ku Mang Omeng. Ado bugu si Ohim teh harita mani muringis. Terus lempang lalaunan bari ngigir, kuntuna nyengir nahan ka nyeri. Rek ngalawan ka bapana teu wani, tungtungna nurut jiga munding anu ditendok bae. Sanggis nepi ka tengah imah, rek Mang Omeng teh eureun. Gek diuk dina kursi, hauk nyentak ka si Ohim anu keur muringis. Ohim, diuk! Aing rek nanya ka sia. Ku sia ku dijawab anu sajujur-jujurna. Lamun teu ngajawab, awas. Ulah sambat ka niaya. Dibawa ka mana sangu keur nganteuran anu digawe. Ayo, jawab si Awim. Cuk Mang Omeng bari molotot. Amarahna ngadadak budal harita. Mang Omeng setengah teu sadar yen anu ditanyana teh anakna sorangan.
Sedengkeun leungeunna anu katuhu masih kene pageuh nya kalanceur si Ohim. Atuh si Ohim harita nyarita bari leungis mata kuatir. Bapak, aduh, uing mau bakal ngajawab pak. Lamun celi uing encan dilesotkeun. Sabab boro-boro ngajawab pak. Ngarasakeun nyeri na celi. Ujung tarangge geus kacidari puhun apa itu. Sok lesotkeun lapa aduh. Ampun pak, ampun. Cek si Ohim bari muringis. Panonna harita neuteup ka bapana jiga anu hayang dipikarunya. Yo, ku kami dilesotkeun heug. Tapi awas lamun teu ngajawab. Kalawan jujur. Dikerem sia ku kami mah. Sok jawab si Ohim. Cek Mang Omeng harita bari ngalesotkeun celi si Ohim. Gancang ku si Ohim tarita diusapan minangka pikeun ubarkan nyeri. Nya atuh sanggeus ngadelekan ka bapana pok ngajawab. Pak Omeng, ulah kabina-bina ting pak, atuh ka anak teh. Sama brek hari rek goreng oge uing teh anak bapak teh pak. Bapak teh sing inget tak kana zaman keur budak. Biraku ku bapak teh karasaon naman. Anu mata sing boga perasaan pak. Ai, kalau mah tahan kau jai kameri maneh mah. Kami teh yeuh kolot Ohim. Bapak maneh nya anu ngagedekeun maneh, anu maraban maneh. Nah ari maneh sewot gitu ka kami, ha? Ulan-ulan cangkeng dina punuk sia teh. Sabhulu mah tetep saluhureun punuk. Sok jawab nu bener. Itu si bapak. Oh nya sanu mah patahan ngajai kameri. Jeung sanu mah patahan ulak cangkeng dina punuk saha? Apaan bapak nu nyarita kitu? Uing mah ngenta sangkan bapak sing boga perasaan ka anak pak. Ulah bari ngamak pak. Lantaran lamun uing boga niat mah uing ge bisa ngamak tah. Tapi da uing teh hayang ngamak ka bapak nu matak henteu ngamak. Cek si Ohim bari murungkut, ari bibir hadita mani ngalawan deui. Tapi ari hate mah murengkeun sok sieun ceurina diperlitkeun deui. Jadi memang bener hate Mang Omeng teh harita ngadadak panas deui ngadenge caritaan kitu teh. Jung harita teh manehna nangtung pedeng kereng bae nulak cangkeng. Malah manirang geteng brai harita panonna teh dibukakeun salebar-lebarna. Lamun bisa mah hayang ditembongkeun kabeh panonna teh. Untuna kekerot nahan amarah. Hauk nyarekan di ka si Ohim. Ohim, ari sia warahan saha sia ha? Mana bangka warah teuing sia teh. Kudu kumaha aing ngawarah ka sia? Piraku ari ku dirangket kawas ka sato mah. Kabina-bina teuing sia teh. Itu si bapak itu teh. Nama nanyakeun ka uing, meureun cek pikiran bapak kumaha. Ojong di bapak teh ulah nanyakeun ka uing atuh pak. Tapi sakuduna mah uing anu nanya ka bapak. Warahan saha uing teh. Lamun kalakuan uing dianggap salah. Salah saha cik pak. Apaan meureun salah bapak anu ngawarahna. Lantaran uing mah henteu rumasa ngawarah bapak. Cuk si Ohim bari maloh ka bapana. Ngadenge jawaban kitu. Budig-dig atuh Mang Omeng teh nafsu. Dat bae poho kana eta mah wadi. Anu ngajentul haripeunana teh jiga lain anakna. Kalian dibarengan ku gegejeret deui manehna teh. Bakat amek hauk nyarekan deui. Ohim, sia teh eling atawa henteu ha? Atawa kasurupan sia teh? Lamun teu bisa ditanya ku omong sugan ku ditanya ku ieu. Cek Mang Omeng bari karewek kana kursi, giriwil dijungjungkeun bangun hampang pisan. Maklum keur nafsu teh. Tanaga teh asa gede. Angkohanana si Ohim terek ditinggang ku kursi, tapi si Ohim ditangtayungan keneh ku nu mah kawasa. Sameme kursi ninggang torojol aya indungna. Anu kakara datang tas nganteuran. Bareng nempo anakna rek ditinggang ku kursi teh. Garewek biawi harita ngagero tarik pisan solana ngajerit jiga anu manggih kareuas. Omeng nanaonan eta teh kaos lain kolot. Piraku rek teh nyiksa anak. Sika tuh sing era ku sato dong mah oge henteu boga pikiran. Nyaaheun ka anak mah. Nari Kang Omeng bete nyiksa. Cek biawih nyaritana kitu. Bari ngadurudug lumpat ka jero imah
sorana mani brag-brug harita teh. Maklum di imah panggung gabrug garanto si Omeng ngahalangan paninggang timang Omeng atuh Mang Omeng teh ngarandeg kursi nugis di luhur teh turun deui lalaunan pok nyarita. Tuh da tetela kalakuan si Ohim anu badagong teh waraha anu jadi indungna. Atuh moal aya cageurna budak teh ye lantaran salidana diogok kudu jadi indung. Ari cek hayang teh tong pipilueun lamun bapana keur lamun diwarah ku bapana teh. Atuh moal aya euih na budak teh hari kawih montong dialengan ieu budak rek diwarah ku kami. Itu cek Mang Omeng harita. Bari narik lingin pamajikanana nu ngarangkul ka si Ohim. Buk Awi ngajawab sorana mani nerwes bae bak mata katorekan. Ulah gagabah nyarita teh Komeng. Kami mah teu masangga warah teu cager ka anak. Ayeuna mah ngahalangan sotehnya. Bongan we anak kami arek disiksa ku maneh. Ngawarah mah ngawarah we atuh tapi ulah bari disiksa. Kumaneh mah moal karasa, kumaripuhna tah ngakandung 8 bulan dilana. Nu mata kami mah teu tega lamun anak kami rek ditinggang ku kursi. Jawab Awi harita bari muncereng ka Mang Omeng. Atuh budik-dik harita Mang Omeng oge nafsu manehna asa dihina ku pamajikanana. Lantaran disebut Komeng mani asa ngajeleng kana ceuli. Atuh haok bae harita Mang Komeng teh nyarekan ka Awi. Pergi masih ngadongkeun carita Sundanya di channel @Mandina Mardina YouTube ieu. Kasadayana widijeung ngadongkeun we eta landung pangbarahmana. Mulailah perginya subscribe-na gitu dan terus pisan. Punten sakedap ieu lumayan rada capek ya aduh. Baca buku teh. Ayo ngaleuteul warginya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ieu buku dongeng nanti wargi tingali seratan anaknya. Tah sabaros jelas tah seratan ieu buku dongeng warginya. Tah adios sikuru. Ieu teh sabaros terang di serat ku pengarangna diketik maksudna. Datacan aya komputer mah. Tahun 1880 wargi sadayana nya. Pamaina mah raos komputer. Paling semua lembar oge tiasa. Puluhan ratusan lembar kantun ngeprint kabungkur pan ngau karbon teh. Anu ngau karbon repot mah kabayanan. Terus karohok sareng caji mah tersebut. Sareng spasina rapet pisan di wargi. Ieu tah upami nuju ngadongeng maca ngadongeng ningali we kitu tah. Kanu sanes kitu na ieu. Biasa naon gitu rumih teh bacaan urang teh mana lebah mana tadi tuh dibaca teh tah biasa gitu artinya dina ngadongeng teh gitu tah bami nganggo karangan ieu sadayana ieu teh anu karangan Kilik teh nganggo diketik wargi masih diketiknya setacan ku non teh teu sapertos ayeuna ku komputer mah tiasa diagungan pan diaditan gitu ieu mah kieu we ukuran anak gitu tanya. Atur nuhun wargi mangga urang lajengkeun deui nama dongengna. Serius si kulub bagian kaopat ieu. Kawi, motong janji heula ngomong teh euy. Gagabah make nyebut Komeng sagala ka aing. Komeng naonan aing teh ha? Awak sakieu sampulurna disebut Komeng. Dasar geus bolor maneh mah. Jeung dihalik ulah disirekaman bae tah si Ohim teh. Da geus jebrog ayeuna mah. Geus teu pantes digugulung ku indung. Hayo nyingkah kawi. Cuk Mang Omeng harita bari gegejret serana brag-brigbrug mata paur. Jadi tumila oge sing korejat harita harudang. Samala cicunguk oge nya kitu keneh sing gurubu geuwaseun. Atuh cak-cak sing koceak mata kluwang. Kabeh ngarasa kaget di imah Mang Komeng aya nu brag-brigbrug teh. Moal aing moal nyingkah. Lantaran moal mikeun lamun anak kami disiksa ku maneh. Heg, ku kami rek dibikeun ari rek dipapatahan mah. Ngan ulah bari jeung disiksa atuh. Cuk Awi bari ngareret ka salakina terus diuk dina kursi gigireun si Ohim. Sedeng si Ohim barang nempo kajadian kitu teh manehna atoheun. Rasa anana asa dipangmeunangkeun ku indung atuh beuki tenang we hatena. Jero hatena mah nyerengeh bae seuri tapi kulantaran dihareupeun maksud di haripan ku bapana anu keur ngambek manehna pura-pura sieun
sirah ngeluk tungkul jika buek menang mabuk bae. Heuh meges, sok ngejedog kitu tah. Si Ohim ku kami arek di papatahan ieu teh. Ngan omat lamun si Ohim keur dibara ku kami, ulah rek dipangmeunangkeun ku indungna nya. Lantaran ieu teh salilana moal mikir si Ohim teh. Urang teruskeun debat teh sia. Lamun maneh yang diaku anak ku kami, kudu nurut kana kahayang kolotnya. Serta kudu ngagugu kana papatahna. Lamun ditanya kudu nembalan kalayan jujur. Nya, sok geura jawab pertanyaan kami. Dibawa ka mana kejo hancengan nu digawe teh? Dihakan jeung saha? Ceuk bapa si Ohim marita bari gek diuk deui. Panonna molotot ka si Ohim. Ari si Ohim can wani ngajawab kalaret ka indungna jika nu ngenta dipangjawabkeun. Nya ujang sok geura jawab ka inya. Ulah disumput-sumput ari ka kolot mah. Lantaran naon-naon ge kudu kanyahoan ku kolot. Supaya lamun ena naon bisa tanggung jawab. Pek, geura jawab ka inya jang sok. Jawab nu bener. Kitu ceuk indungna nyaritana leuleuy. Panonna neuteup ka anakna mandi lebisan. Ari si Ohim marita can waka ngajawab keneh bae. Kalah madik neuteup ka indungna jiga nu ngahaja hayang nembungkeun tarangna anu buncunur. Tapi anyakal ku indungna teh dekat tempeun, kalah melong teu puguh. Atuh kapaksa si Ohim nyarita. Mak, oge bapa ieu teh, uing teh sabenerna mah ieu teh kecelakaan yeuh. Lantaran uing teh labuh di walungan waktu keur meuntas. Ari sangu keur nganturan palid ke bawah cai jeung endong-endongna. Malah tuh tarang uing oge benyo. Ieu teh tidagor kana batu ieu teh. Anu matak nyeri hate uing mah. Keur mah nyeri tarang urut ditanyok tak ku si kulup. Kari-kari lain ditanyok si kulup. Tapi tidagor kana batu. Kari-kari ku bapa rek ditinggang kursi. Atuh uing teh meni asa di anak terekeun Pak. Apan uing teh asli anak mak. Na make di kieu-kieu wae Pak. Ampun uing mah ampun. Ampun Pak. Ceuk si Ohim bari luwa-luwe jiga arek leweh bae. Barang ngadenge kitu. Gerwe kari tebi awi nanya ka si Ohim bangun kaget. Unuh anaking. Di mana hidup labuh teh? Untung teu palid ke bawah cai. Di mana ujang di mana labuh teh di mana? Cek Biawi harita bari ngusapan tarang si Kulup. Tarang si Ohim. Atuh si Ohim beuki bungaheun bae. Kok ngajawab beuki ogoan. Carita anana nurutan papatah si Kulup teh. Aduh, yeung mak. Aduh, irung asa rumpung mak. Ceuli oge asa rawing ieu teh. Panon racok mah. Sirah panas. Hulu lieur. Cik ubaran mak, ubaran. Panghariringkeun dagu kidung mak. Da mang mak tukang ngawih. Cuk si Ohim baringan tungkul jiga nu nyeri. Sedengkeun hatena ngahkei bae jeung seudikeun omongan sorangan. Tapi Biawih jadi kageteun. Nu tadina geus rek percaya teh jadi marika ambek ka si Ohim. Lantaran yakin carita anana jiga ngahina ka indungna. Hauk nyarekan ka anakna bari tutunjuk. Ohim, ari maneh teh waras atawan teu ha? Bobo kasurupan maneh. Gagaba nyarita teh ditanya di mana labuh kala kalos-los kana kidung. Dasar budak atah waras ya mah. Dikamanakeun ka jasa endong teh ha? Cuk Biawih bari molotot. Antuk nama manehna jadi balik deui kana sangu. Atuh bungkus si Ohim teh mah direuwaseun darita. Ya jantungna ngadadak coplok. Hate sing sareblak ceulina karasa panas. Sejongjongan colohok bae. Manehna ngadadak bingung teuing kudu kumaha ngajawab pertanyaan kolotna. Mangkaning ayeuna mah duanana ngamak. Tungtung napok ngagerendeng lalaunan, sorana tekangan kadenge ku manehna wungkul. Teuing-teuingeun ieu nasib diri ieu teh. Tarang buncunur ceuli rawing. Nyeri baras diparilitkeun jeung nyeri baras dicarekan. Kecida pisan ieu si Kulup ieu teh. Ka aing teh nganggap cecoan. Aduh. Kudu kumaha ieu lamun geus kieu ieu. Aduh, kumaha pijawabeun ieu. Amun kieu aing teh dasar sial, tara kapalang.
cek cenah kitu cek gerendeng ate si Ohim bari ngusapan beungeut ari indungna bareng nempo anakna kalangahulang kalah jadi leuwih nafsu hauk nanya beuki heuras wae. Ohim kunaon sia maneh kalangahulang ha? Hei jawab sia. Jaluntang sia ka indung teh jeung Waktosna wargi sadayana henteu nya kapan. Rupina carita Sunda dina judul Sikuluk bagian anu kaopat ieu wargi dicekapkeun duikeun ka dieu bae. Pamugi ieu carita Sunda sok sanaos mangrupikeun dongeng ya wargi. Tiasa ngajantenkeun landong pambeberah mana atau pilandong nyarayakeun mana. Kukituna ulah ila wargi sakali deui subscribe-na diantos pisan ku simkuringna sareng like sareng share-na nya. Wargi tah sekali deui ngaturkeun nuhun. Pamugi katampi kalian kabingahan insyaallah atuh bagian anu ka-5 na cari Sikuluk enjing dina waktu anu sami urang lajeng kende. Sakali dia manggina marang ngaturkeun nuhun keparatosanana wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.